Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng wengi kasadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring di channel anu sami nyaeta Baleh Hideng Channel. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tos nincak kana saum anu ke-12 meureunnan saur ayeuna teh minangka nama meureun persiapan kanggo saum anu ke-13 na bila dinten enjing paneuteun kitu para warga sadaya. Atuh sapertos biasana simkuring dina unggal-unggal dinten dina wengi dina tiap wengi marengan saurna para warga sadaya kuring sok nyandak acara dongeng Sunda kanggo barudak. Tapi mudah-mudahan ieu dongeng teh sing aya guna sareng manfaatna kanggo para warga sadaya. Kum tadi wiji-wiji pangintennya sanes morang kali wungkul da cacak simkuring oge namina belajar dina kahirupan sa popoe teh urang meureun kedah berpedoman kanu leres panginten kitunya. Wah, mangga bilih nyangkolong kana waktos dina wengi ieu simkuring bade nyandak hiji judul lagunya eta judul lagu kurang lagu penginten jadi punten para wargi sadaya maksud teh bade nyandak hiji judul dongeng nyaeta Kuda Anu Ngedul. Kukituna naon wae anu janten lalakon sareng carita kuda anu ngedul ieu teh kumaha caritana penginten gitu mangga wilujeng ngadakukeun. Zaman baheula aya hiji kuda anu kacida ngedulna. Eta kuda teh dipiara ku jalma beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan anu lobana diperlukeun ku urang kota. Maksudnya anu loba diperlukeun ku urang kota. Kusabab ngarasa hoream kudu indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu kadununganana. Meureunnan nipu ka Abdul pangintennya ieu teh. Jadi si horeng kuda ngedul teh meureunnan kuda Abdul anu bener-bener embung diajak dagang meureun kitu nya kirang langkung mangga urang lanjutkeun wae kana caritana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggong kuda. Di tengah jalan si kuda ngedul teh ngagejeburkeun maneh kana walungan. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab uyah dina tonggongna teh beak kabawa cai sarta teu bisa kapulung saeutik-saeutik acan. Atuh sodagar teh kacida ambekeunana ka eta kuda, tapi Abdul teu bisa kumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai. Isukna si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jika kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan. Atuh puguh wae tarigu teh beak ka bawah palit. Bari jeung ambek Abdul terus balik deui ka imahna, teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean ciga kamari. Abdul neangan kapas. Tuluy dikareun sarta ditalian di kana tonggong kuda.
Di tengah jalan jika kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh kana walungan, tapi basa manehna hanjat karasa kena karung nu dieusi ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolah model kitu sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna. Tah, rupina dongeng kuda anu ngedul dicekapkeun dugi ka adinya. Jadi intina anu janten pesan moralna teh saupamina urang jadi jalma ulah ngedul jeung ulah sok nipu kabatur bisi akhirna kaduhung. Nah intina panginten eta nya rupina dongeng kuda anu ngedul dicekapkeun sakitu wae. Mangga ka para wargi sadaya wilujeng ngalajalankeun ibadah saum anu ka 13 di tahun ieu. Sumangga mugia kaberkahan kasalamatan oge mudah-mudahan urang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.